Ori make seni adan ge make seni ieu mah jajal adan teu make seni minantu anu adan mitoha anu bedu jak mitohana teh minantu siap adan siap jak mito minantuna teh beak bedugna minantuna adan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar terjadi mitohana terjadi halau bedug bentok taktok 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 daun salam daun tales nu ngajawab salam leleles daun salam daun sada anu mudah-mudahan nu ngajawab salamna asup ka surga amin ya robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu illa yaumiddin. Amma ba'du. Puja puji dan syukur hanya milik Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam hidup kabaduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang kumpul malam pentingnya acara istiqbalan atau acara tampilan, mudah-mudahan orang menang, mudah-mudahan orang menang ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bangku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Gusti Allah ge jelema mah eueuh nu goreng. Emang ge jelema mah eueuh nu goreng. Kunaon orang nyebutan jelema goreng? Berarti akhlakna hatena kerdas, hatena aya penyakitan, hatena keur kotor. Ieu mah mata kuat waloto. Bibir kuat warekat, curi kuat bentik-bentik, dasar japatu, nya goreng nya patu diborong kabeh jelema mah eueuh goreng pada mah. Maka ustaz ke kiai kuat ngajak masing-masing. Ustaz di rumah masing-masing. Hewa ka ustaz, hewa ka kiai kuat hajatan sopua dua putih. Dangdutan tenjai bonga. Malam pertama dangdutan artis nanu TikTok di anu di kota cak artis tangan di atas. Barok ya mas, Kedua jahit bonga bah geus mulai jam salapan bah. Mata saja kan acara ngariungan acara marhaban eta doang acarana barang gitu geus sanajatan jalma ukur dararatang pajar nyamuk orang mandararaki. Aya 10 juta dangdut aya anu 10 juta jaipong anu aya anu 15 juta dangdut gue eta pamajikan nautang babalatak marang itu pamajikan kai babatur kai babaturan titin ka dieu titin aya angka teh bae komisi cair moal kaina moal kunana tuh lobang rokok amun perang itu salakina mikiran deh pemajikan mah bajuna rupa-rupa pun salakina bayarna paru-paru salakina bengek mereka itu penting pas isuk-isuk sampai jam 8 berang eueuh nu mandian hiji-hijiatan perang itu eta pemajikan ada orang lima ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam aya naon teh kumaha bae Pak Ustaz tuh salaki abdi tos naon salaki teh teh nu mana nu hajatan sok 2 puting teh oh Ustaz inget nu ngajak masing-masing kain geus bae geus teh geura balik diheula salam jadi di rumah masing-masing balas dendam Ustazna anak tegar geus kepaing moal di pandian ulah urang raikeun ayo urang raikeun kana mobil musbah cak dulur naik kana naonan bapak dok di pandian di imah kudu ditaikeun kana mobil musbah cak kain ge ditaikeun kana mobil musbah kula di imah di pandian di tempat setim cai setim gede kecil lel tengah mararan lapna ulah make tutu kana ibu gara-gara ngajak masing-masing ke ustad ke kiai nyolatan us nu ngadoa us nya urang butuhkan ke ustad butuh ka kiai butuh ka santrinya bu urang mah ulah ngajak masing-masing ke ustad ke kiai ke santri urang mah tambah umur tambah kolot dikurangan naon atuh dikurangan nikmat mata dikurangan lain mata na dikepresan dua-duaan bu orang mah kedua tinggal maaf geus kolotna make mata teh kedeuleu masih urem kene bae jadi dikurangan kudu ditoel we disentuh ih ulah-ulah teh cai ki parawan jeung ini beda suarana ayo kita buktikan cai ini mah cai parawan mah doang sprint maaf ini mah jauh kena samping disingkapkeun anak-anak gegorokan mah tutupeun mah geura tutupeun cek ini dalam kumaha ngomongna lain mah geus kolot ieu moal aya beukeun bale beukeun muda moal aya beukeun budak ora jajar aki-akina bujur ini jaga aki buset deui dak deui kuatah bujurna mah goblok aki-aki nang tangan caca ini makut ke sawah bisa pakai gayung leutik lebih parah ke takapok kencangkeun takapok salau tah urang mah tambah umur tambah kolot dikurangan nikmat nanya bu anu mudah-mudahan urang malempetina ieu acara istiqfalah atau acara tamrinan mudah-mudahan urang menang ridana Allah subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin anu mulia da kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya salamullah ala rasulillah salatullah salamullah Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah aqulil mujahidillah bi ahlil badri ya Allah salatu ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita tinggalkan, sebab itu kewajiban sholat. Alhamdulillah. Nanti bu, menang neta karena seni tanpa seni malah sedap. Ini ula ting pakai hador ula madi mik ditabahan sedap bu, komo pakai hador papu jar. Lagu naga ya ayuhan nabi Allah wal kabtaru suri Allah anta imamul
rasulullah al-ghaibi anta imamul haq rasulullah al-ghaibi hadir tangan makai seni masadap maca Quran makai seni ada kori makai seni ada dia makai seni dia majajal ada itu makai seni minantu anu ada mitoha anu bedul jak mitoha nate minantu siap ada siap jak minantu nanti beak bedungna nanti ada Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar terjadi mitohana terjadi halau bedung tok taktok 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 minat tuan ngajak lebaran kai ngajak lebaran kai makan aja gara-gara ada makai seni ajak yang pemuda ajak yang budak murah ajak yang santri ieu mah atan subuh aki-aki deui tangkeun aki-aki nu ada aki-aki nu kobat aki-aki nu imam teh aki ieu mah nukeun aki-aki tolong mitrer bae assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu bang tojim tua lima surah urang sholat subuh sholat subuh gue STG tenanau nanti mudah pasangin kipas ada nanti maklum geus kolot mah untung geus rompong aki-aki ada syukur teh nyawa Assalamualaikum warahmatullahi ayo urang balik deui teu salat ke teu naon cenah komandan lagi maklum geus kolot mah untung geus rompong Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar rasulullah ayyala julayal falaq kodok mati si salat mati si salat Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah aya babat murana dua anak dileuleutih aki-aki kene imam aki-aki makmum aki-aki imam aki-aki usolli fardu syubriya Allahu akbar kata niat teu beunang-beunang Allahu akbar inna sholati manuk si syukri manuk si syukri aya ba bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman satu jam Iril maghdubi alaihim waladdallin cak di tukang ampun bismillahirrahmanirrahim yasin goblok aing modal calana aing kunaon maca yasin aing kapoan cak kiai sunah heula wal qur'anil hakim innalaka minal mursalin ala syiratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin babat urana kunaon aing ditarik atuh aing
tadi si pepet ganti paman lebih kolot biar nada kolotan jadi ujol berdosyu pria lo wah lahi majurat wanek wala bismillahirrahmanirrahim tabwat yadaha bilahabi wa tabwat yadaha bilahabi wa tabwat kurang aing jararo karena tungtung ngawanaya tabwat yadaha bilahabi wa tabwat yadaha bilahabi wa tabwat nyara si pepet majutin goblok sieu centucun kan sadoangan Imam Can satu yang maju doakan aku kawan-kawan si Udin Minum. Haus badan. haus Udin maju ujol yupat dosu prangalo wah lah majurat pendek bala bismillahirrahmanirrahim inna aqoina kal gawjar fajolli li rabbika wanhar inna aqoina kal gawjar fajolli li rabbika wanhar inna a'atu hai masih kausar keneh bayi mana tungtungina inang istimina lillahi banyaknya inna lillahi wa inna lillahi roji'un dalam tukang babaturan apa kabeh mau sholat subuh orang bararonar kabeh makanya ajakin pemuda ajakin budak moira ajakin santri ulah jadi deui ulah jadi deh anu mudah-mudahan urang malam pentingna ieu acara istifalan atau acara tamrinan mudah-mudahan urang menang ridho Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin Allahu Jibril Mikail Israfil Idrail Mungkar wa Nakir Raqibat Jibril Mikail Israfil Idrail Mungkar wa Nakir Raqibat Malik Ridwan Allahu Jibril Mikail Israfil Idrail Mungkar wa Nakir Raqibat Malik Ridwan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.